Jumat mah persiap ke mimiti Jumat mah maca surat kahfi 3 balik pada subuh teh surat kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta yasin 3 balik poe Jumat teh pagawean poe Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti'amma yatasaalun datang ka qul a'udzu birabbin nas ulah disargauh pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih kudu geus kolot batak pagawean poe Jumat. Terus orang berangkat ke masjid, siap ke sholat tahiyatul masjid, sholi sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu akbar beres duha 8 rakaat mantas duha sholat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takos kitu teh nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu henteu kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak-lirik heula kaburu teh henteu Jumat nu bagus libur geus poe Jumat ulah usaha keuntungan dunia sabara duit tapi Jumat tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga coba di dunia paling hebat melimio lah keuntungan poe Jumat tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga mun urang lamun urang dideuleukeun mah mata hate urang tadinya moal daek urang usaha moal daek namun orang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang keutamaan jeung keagungan poe Jumat nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam aya hiji waktu anu henteu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi apakah tas subuh apa jam genep apa jam 7 apa 8, 9, 10 apakah jam 12 apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana coba lamun dijelaskeun oh ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 eta wajib hiji ngintip jeung henteu pokona mah sapoe Jumat bae ulah aya nu sempet-sempet ka pasar ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah poe Jumat mah geus bae ge kelan tasbih bae 10 tasbihna 9 jual hiji
atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebutna ge Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan didinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunnah. Begitu azan langsung salat sunnah tas setelah salat sunnah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti. Mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Cek sakaol deui mah jam 1. Cek sakaol deui mah bada asar. Cek sakaol deui mah memeh azan magrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Jam mana asal didinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal teh kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar ngan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibentah-bentah ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu. Poe Jumat. Yes, nomor 1 poe Jumat. Nomor kedua Yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi. Nu make. Ndek ka Arfah asup ka salon teh aya. Tah ndek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak. Bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotok-kotok. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh
embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing. Kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah dikitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika. Begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neulegetihna. Tapi Allah mandele teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing menilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahu al-abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara jasa. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat. Coba tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarupa teh ditongton ku malaikat. Malaikat tongton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys.
bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti namun kemarin datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak? Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng, Kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan manuhunnya sial dah babaturan. Emang gak ai babaturan menumpang nuhunnya kurang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karu. Eueuh logak naon direm. Hut karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek teu bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura 4 hiji poe Jumat ngeus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres tah kolot. Poe Jumat, Yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran fitri. Poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah, eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat berkatilu teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mata geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Anu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus
eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur. nah eta Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh. Tak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy Aisyah. Goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib buat be barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Hanya sholat nundutan. Imam geus azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harum imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaya aingnya cekir. Saya sih hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Tinyahuan bahwa eta sholat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat terjemahkan. Wasiat terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Pernah naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade
teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hei manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah ayo jeung aing main caturna sia dulu tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alul khaira la'allakum pohara teh poe urang gadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu ya Allah ya Rabbi ieu kan salat masalahna ai ceramah mah ki pudoli acak-acakan los eta lain salat tamanya nama sapira bisnis aduh keur ieu kudu bageus tepati ya Allah ya Rabbi Karim itu kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana kadangnya aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong ke aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing hade geus hati-hati dengekeun kurang perhatikan leungeun urang teu meunang uca aco ka dieu nunjuk doang ya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang idza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujuma ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cakakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cakang jeung nabi jelema lalagaan berarti teu sah jumaat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat ngantek sing hade salamat kan bae engke ditanya pan mun mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pundah-pindah kumaha aing bae
Geus bongan sia ge kumaha sia. Atuh aing kumaha aing. Lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah. Kajeun. Aing mah geus ngaji kos kieu ge sia. Mo so amat aing kadang-kadang sok. Tungtung mah gelut dari dinya. Ayo salamat ke si gade. Urang kan mal kebel di dunia, ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teh ditarima deui kumaha coba. Ye salat Jumat cek malaikat teh rusak. Padahal mah teh nyaho, pan sia ngaji bae. Tadi dengekeun saekeun sulusia ku sia. Cek malaikat, neraka sia. Deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat. Potongan urang mah pan gepeng. Bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar. Umar tolongannya aing jatuh wau ka sia. Sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Ndek kumaha coba. Ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna didinya terpercaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatatarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngerendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak langeun aya tetanggana nu nurutan fajar suag kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi ngeunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung
kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa. Zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah. Ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah. Ya Allah sao atah tidak. Nu mantak baheula malamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu. Nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah. Tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge lumayan ieu eta masuk kalat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan nih kege kaharti kakabehan. Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuleuh ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang sugih teh urang hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lagi cenah kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Waalaikumsalam ya Kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk ku masalah sih ieu mah doana bae geus Kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teu datang Waalaikumsalam aduh Kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae Kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya nah tuh gak masalah beli mobil plang geus teu ka Kiai asal teu ka Kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun brek ya dunia tuh ngaranna plak datang deui Kiai mangke Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai kunaon jadi duh oreng kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu oreng kos kieu lah dunia sakumaha Kiai sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk Kiai dagang bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya
Teu meunang tak kiai ngomong kos kitu, teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut KS tadi mah Mitoha doana kiai geus di mah Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha bener nantu ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh maksudnya deng deui di imah TS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia Masya Allah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu anu mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang mah kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu matak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dieu na ke mabadiah bae lah
cuma qobliyah jeung badiah henteu. Qobliyah ditunda mah bisa-bisa teu salat. Qobliyah itu bisa teu salat. Tak eta kos kana ditu tah. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Nah, jelema diutus Nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah. Utus Nabi dakwahnya na. Sagesta dakwah teu percaya, disiksa ku Allah, dibere kesulitan. Carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba. Kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigoyah jelema. Nang Allah cak Allah ayo coba sia ada kumaha. Dek kumaha coba baheula turun Nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok. Teguran ti Gusti Allah, dibere susah. Susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut nunggus di PHK leuwih ti 50%. Pulang kampung kuari. Pabrik nu aya ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan. Sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang. Sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae kitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tanya hong ka ekonomi ka politik tanya santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menanya wali santri ya tuh tenang wae ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal makolot-makolang duh anak aing geus datang deui bae bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu loba ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon.
biasana jangan anu mikiran bae sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk oh set 5.000 cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari sakit mereka Masya Allah mantak kula inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya ada teleungi tah hate teh eta nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi kumaha tuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa gitu bejakeun ka malaikat beja
malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bayi bungu saya hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amal nama tepati bagus dan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorga keun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ya henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya siapa pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah wau henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wat bero jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering nyana nu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang ka Sura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah
mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit du itu 10 bibit du itu 10 bibit du itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cik eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas ya kitu ta ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu haik para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wasara
urusan kos kieu mah tuh bapak moyang urang emang kakenaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teh Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nangis pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun baghtatan awas tuh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wal walidayya la sabilu la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala